Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngajengkeun deui hanca ngaos safinahna ina halaman 17 fasal kalima. Nyaeta fasal syurutu ijza'il hajari, pirang-pirang syarat susuci ku batu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasulun ari ieu pasal eta pasal sahiji. Syurutu ijza'il hajari ari pirang-pirang syaratna susuci ku batu. Sama niatun eta aya 8. Ayakuna kahijieun kudu bukti itu batu teh bisalah sati ahjarin eta tetep kutilu pirang-pirang batu. Wa ayyanko sareng kaduana yen kudu bersih naon al mahalu tempatna. Wa alla yajiba jeung yen katiluna teh ulah waka garing naon an najisu najisna. Wala yantakila jeung kaduana na ulah pundah-pindah itu najis. Wala yatro'a jeung ulah waka kadatangan alaihi kana itu najis naon akharu najis sajen. Wala yujawiza jeung yen ulah ngaliwatan sofhatahu kana itu bobokongna si jalma hu kana itu najis. Wa syafatahu jeung ulah ngaliwatan kana hasyafahna si jalma. Wala yusiba sareng ulah waka kakeunaan hu kana itu najis naon maun cai. Wa antakuna sareng yen kudu bukti naon al ahjaru pirang-pirang batuna teh tahiratan eta anu suci. Bismillahirrahmanirrahim. Musonif kitab Safinah dina ieu pasal bade netelakeun pirang-pirang syaratna susuci ku batu. Ari pirang-pirang syaratna susuci ku batu sama niatun eta aya 8. Cenah ayakuna bisalah sati ahjarin kahijina teh kudu bukti kutilu pirang-pirang batu. Jadi lamun mah batuna kur hiji atawa 2 maka eta susuci ku batuna henteu sah. Wa ayyanko al mahalu jeung yen kaduana teh kudu bersih tempatna. Jadi dina nalika rek susuci ku batu kudu ditingali heula yen eta tempat teh kudu bersih. Wala yajiba jeung yen ulah waka garing naon an najisu najisna. Tah lamun rek susuci ku batu eta si najis teh ulah waka cenah garing. Jadi ketika baseuh keneh kakara bisa susuci ku batu. Lamun mah geus garing eta najisna maka henteu bisa jadi susuci ku batuna. Wala yantakila jeung yen ulah waka pundah-pindah, tah si jalma eta anu rek susuci ku batu ketika rek susuci ku batu ulah waka pundah-pindah geus tina tempat nu hiji kana tempat nu hiji deui pindah deui terus pindah deui. Tah eta jadi henteu matak sah susuci ku batuna. Jadi lamun mah erek susuci ku batu maka kudu cicing di hiji tempat. Wala yatro'a alaihi akhar jeung yen ulah waka kadatangan kana eta najis teh najis sajen sapertikeun kumaha najis sajen teh sapertikeun buang air kecil teh eta pipis teh tah misalkan kakeunaan ku pipis eta najis maka teu sah susuci ku batuna. Wala yujawiza sofhatahu hasyafatahu jeung eta syarat susuci ku batu teh ulah ngaliwatan kana bobokongna si jalma jeung kana hasyafahna si jalma atawa zakarna. Jadi lamun misalkan rek susuci ku batu maka eta si najis ulah urat aret ka tukang jeung ka hareup kalawan kana hasyafahna teh kana zakarna teh. Wala yusibahu maun. Nah, jeung katujuhna mah ulah kakeunaan ku cai. Jadi eta si najis teh lamun mah aya kabanjur ku cai berarti henteu matak sah susuci ku batuna. Wa antakuna al ahjaru tahiratan. Nah, anu kadalapan mah nu terakhir pirang-pirang batuna teh tahiratan kudu anu suci. Lamun misalkan eta si batuna urang manggihna teh aya najisan, misalkan tina najis tai hayam teh tai kotok aya tai kotokan maka eta henteu sah susuci ku batuna. Nah, kesimpulanna nyaeta pirang-pirang syarat susuci ku batu teh aya 8.
Kahiji kudu kutilu pirang-pirang batu, kadua kudu bersih tempatna, katilu ulah waka garing najisna, kaopat ulah pundah pindah, kalimana ulah waka kadatangan ku najis sejen, kagenepna ulah ngaliwatan kana bobokong jeung hasyafahna si jalma, katujuhna ulah waka kakeunaan ku cai, jeung kadelapan katerakhirna kudu bukti batuna teh batu anu suci. Sakitu panginten penjelasan tina pasal syarat susuci ku batu. Hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.